Assalamualaikum soleh-soleha. Tepang deui jeung Bunda Sasna di pangajaran basa Sunda. Ayeuna urang bade diajar materi kasehatan, yang artinya kesehatan. Kasehatannya eta kondisi awak anu cager. Kesehatan adalah kondisi tubuh yang baik. Saha anu kudu ngajaga kasehatan? Tangtuna urang sarerea. Siapa yang harus menjaga kesehatan? Tentunya kita semua. Kasehatan naon wae? Rupi-rupi contona kasehatan awak, kaasup kasehatan mulut jeung huntu atau waos, kasehatan panon, kasehatan kulit jeung sajabana. Kesehatan apa saja sih? Macam-macam. Contohnya kesehatan badan, termasuk kesehatan mulut dan gigi, kesehatan mata, kesehatan kulit, dan lain-lain. Kumaha ngajaga kesehatan? Bagaimana menjaga kesehatan? Salah sahijina nyikatan huntu unggal poe atau menyikat gigi setiap hari. Ibak unggal poe atau mandi setiap hari. Ngawasuh buuk atau mencuci rambut. Resep ngadahar kadaharan bergizi. Suka makan makanan bergizi. Olahraga unggal poe. Olahraga setiap hari. Nah, silahkan disimak dan diingat-ingat kamus mininya ya. Huntu atau waos artinya gigi. Buuk artinya rambut. Panon artinya mata. Ibak artinya mandi. Ngawasuh artinya mencuci. Ayeuna urang bade nyaritakeun gambar. Sekarang kita mau menceritakan gambar. Aya naon wae? Ayo, ada apa aja? Coba bisa disebutkan. Ieu teh naon? Mohon. Ieu sapatu. Gunana pikeun ngajaga kaberesihan jeung kasehatan suku. Ini sepatu. Gunanya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kaki. Anu ieu kaca panon. Gunana pikeun ngabantu ningalian. Ini kacamata. Gunanya untuk membantu penglihatan. Ieu bor. Gunana pikeun nulis atawa nyerat pangajaran. Ini papan tulis. Gunanya untuk menulis atau mencatat pelajaran. Ieu tas sakola. Gunana pikeun nyimpen pakakas sakola. Ini tas sekolah. Gunanya untuk menyimpan peralatan sekolah. Anu ieu pamupus bor. Gunana pikeun ngapus tulisan dina bor. Kalau yang ini penghapus papan tulis. Gunanya untuk menghapus tulisan di papan tulis.
Ieu buku tulis, gunana pikeun nyerat pangajaran. Ini buku tulis, gunanya untuk mencatat pelajaran. Ieu patlot, gunana pikeun nulis, ngagambar. Ini pensil, gunanya untuk menulis atau menggambar. Ieu garisan, gunana pikeun ngagaris. Ini penggaris, gunanya untuk menggaris. Nah, yang terakhir, ieu meja jeung kursi, gunana pikeun nulis, dahar jeung calik. Ini meja dan kursi, gunanya untuk menulis, makan, dan duduk. Sampai di sini dulu materi pengajaran kita. Sampai ketemu di link video Bunda Sasma yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.